Sun udah jeung tukang deui sareng simkuring dina waktos ayeuna simkuring nuju aya di hiji kebon teh hiji gunung anu endah nanging sanes nuju micenan waktos tapi nuju sasarengan muji syukur eta sakumaha dawuhan Gusti saban aya kasempetan teh kudu gunakeun sing hade-hade sabab ayeuna teh zaman goreng kumargi kitu urang ayeuna kedah ngagunakeun waktos sasae-saena saupami ku Gusti dipaparin kasemetan hartosna ngagunakeun waktos saluyu sareng anu dipikahoyong ku Gusti sanes tambuh laku sanes tambuh waktos sakitu anu kapihatur mangga urang sasarengan ngabaktoskeun waktos anu dipaparinkeun kanggo mindamel hal anu sapagodos sareng pangarsa Gusti. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan.